Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim wal ulama, para ju'ama, asatid anu dipihormat kersana Bapak Kepala Desa Mekar Mulia sajunjang karawatna, aparatur pemerintahan desa Sukamulya, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda kalih pemudi, kum sadayana bae teu diwiji-wiji kalintang pisan ku sim kuring dipihormat. Bil khusus kersana sahibul maqasid nyaeta Bapak Sukri Sakulawargi sami nu kusim kuring dipihormat. Sukri ning puji urang sanggakeun kadat Allah Rabbul Izzati, Allahu Azza wa Jalla, anu senantiasa paring kanikmatan ka urang sadaya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, diueuh ku kesehatan jasmani, sehat rohani tur panjang yuswa. Sehingga dina deungeut ayeuna urang tiasa patepung lamun ka amprok jonghok patarima panangan dina ieu patempatan. Mudah-mudahan dijantankeun wasilah kanggo kaengna kabarokan miwah hampura Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ta'dim sinareng kawilujengan mudah-mudahan tetap dicurah limpahkan ka baginda alam reformer Islam sejati Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahila pakulawargina ka para sahabatna, para tabiin tabiatna, ugi mudah-mudahan ka urang sadaya salaku umatna anu nuju diajar nurut tumut kana ajaran Islam, mudah-mudahan jaga di yaumil akhir urang sadaya ngingkeun syafaatul utsmati mantena, amin ya rabbal alamin. Para sepuh hadirin anu kusim kuring dipihormat, hapunten dina deungeut ayeuna sim kuring ngadeg kalayan sumarios sakumaha pamundut tinu janten penata calagara kadang ngadugikeun laporanana ti atas nami delegasi anu tadi enjing parantos katunjuk laku kanggo ngajayap atanapi ngamitkeun panganten pamegat anu nami Ajis putrana Bapak Acid atanapi Bapak Rasid. Tah dina deungeut ayeuna sim kuring ngahaturkeun nuhun kakersana sahibul maqasid Bapak Sukri kalih Ibu anu parantos masihan kapercantenan ka sim kuring sarombongan anu dina deungeut ayeuna kasaksen ieu cep Ajis parantos aya di tengah-tengah urang sadaya janten ciri wanci tanda nyata reheng sim kuring sarombongan parantos angsal damel. Kuasa kitu ku ausan bismillahirrahmanirrahim mangga nyanggakeun cep Ajis ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampal agamana dari gamana mangga nyanggakeun. Anu tadi parantos disaksenan ku urang sadaya cep Ajis sareng nang ira parantos resmi, parantos diijab kabulkeun, parantos ditikahkeun kalayan sah munggu urang sadayana, mudah-mudahan sah munggu Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang sami-sami doakeun mudah-mudahan rumah tangga aranjeuna nyaeta rumah tangga anu dipikahoyong ku urang sadayana. Para sepuh sagadeungeun ti nyanggakeun cep Ajis di dieu sim kuring oge nyanggakeun padamelan sim kuring sarombongan ti delegasi tangtosna dina enggoning ngalaksanakeun pamaksadan ngalaksanakeun tugas ngajaya panganten seueur kakiranganana, seueur kalepatanana, nedasi hapunten anu saageng-agengna manawi kanggo ecas jentrena mah keoga aya penyerahan secara langsung ti wawakil sepuhna panganten pamegat. Ukituna sim kuring anu ngadugikeunana sareng anu ngalaksanakeun tugas nedasi hapunten anu saageng-agengna tangtos dina cumarios seueur nu kirang sapagados bahasana seueur nu kirang merna nedasi hapunten anu saageng-agengna. Kalayan dipungkas billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.